Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampirepun hulaksa ketika bingahan pembagian kalayan hapunten tina pihak kalpatanakeun semonten ahli saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng sehingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku amuing barang nuju raos impa wacana sapraptanepun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga Maniloka Jonggring Salaka sorak kenal dia. Ayat tamu. Wisnu. Weh, Adi. Saha? Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wow. Meureun dek nguningakeun kajadian marcapada rupina. Sampurasun Eyang rampes Kresna kunaon aduh semahong arsana maya semah kaulah ini dan pasampean pangresa pujastuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan Kresna nuhun Kresna tekantun atuh ka Parsaindra nuhun mangga lingi punten kapengkeran mangga alam wiwitan hirupna kabalinaan nyawang paji sidik ka alam lekasan pasti muka lalan jowan Tigin pahajikin masing tigin paniatan pilari ridho pangeran pahaji sidik ridho
lamun urang sauyunan Pak Haji Budi gotong royong babarengan pasti kahong tau tujuan makmur dina keadilan makmur dina Marek wong Wiswano Marek wong Wiswano Wano sapisan Prabu Batara Kresna dedeheus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasono ngresin Rada Batara Indra kitu kayanana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Gundiraha ngandika Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampirepun hulaksa ketika bingahan pembagian kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu ulah janten benu laksa pun tados duka muga ulah janten ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya daun daya sanes aya taroskeun yang aya tanyakeun ceng anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi Eyang Batara atanapi sanes kumaha Kresna dupi Eyang Batara atanapi sanes sadayana ye nu di dieu naon tara-tara Tisasari Kaca Trenggana minangka ieu teh cicing sia doh ieu Kresna ieu yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade adi kade akang persanten kana kawaspadaan adi kana